Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagean anu ka 7 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng rundayan Malati Wanci Janari bagean anu ka 7 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Caturkeun poe isukna saenggeus mariksa plat nomor motor si tukang pos dina rekaman CCTV sarta mawa bukti rekamanana dina plastis. Maka danget eta keneh jang dirga laju indit nuju ka kantor pos. Sanepina ka kantor pos, didinya jang dirga tuluy tumanya ka salah saurang pagawe di kantor eta pos. Punten Pak, bade ngiring tumaros. Oh, mangga jang, mangga. Bade naroskeun naon manawi? Atanapi aya kintuna nu tacan rugi. Sanes Pak, abdi mah mung bade naroskeun plat nomor motor ieu. Nah leres henteuna motor ieu teh motor di kantor pos ieu Pak. Cek jang dirga bari mikeun kertas salambar anu eusina plat nomor motor. Si bapa pagawe pos tarangna kerung sarta tumanya. Ari motorna motor kantor pos. Ari motorna motor kantor pos lain ya. Mohon laras Pak. Oh, tapi da eueuh plat nomor tadi dieu mah jang. Cobi atuh aya teu foto patugasna sugan aya jelemana gitu dina fotona. Teu aya Pak. Tapi aya ari dina rekaman CCTV mah. Tembal jang dirga sarta ngarasa heran nalika ngadengi jawaban kitu. Kusabab kapan jelas warna motorna oge khusus motor inventaris kantor pos, tapi kunaon plat nomorna beda. Hese atuh jang ari kitu mah
kajaba cetak heula tah rekaman patugasna supaya babari neanganana aya masalah naon kitu sabenerna Jang. Masalahna abdi bade naroskeun saha saleresna si pengirim eta amplop. Kumargi panteu alamat pengirimna kamari teh Pak. Nya ngarti ari kitu mah. Tapi leuwih hade sok cetak heula gambar patugasna Jang. Susukanan we atuh ayeun wawuheun. Tapi asa teu mungkin ari kurir ngeganti heula plat nomor heula mah Jang. Mohon Pak, ku abdi bade dicetak heulanya. Mangga tuh Pak. Hatur nuhun abdi amitan heula Pak. Nya sok Jang, ke ka dieu we nya ari geus dicetak mah. Ceuk si bapa pagawe pos. Sedangkeun Jang Dirga ukur unggek. Bari terus keluar ti kantor pos. Sanggeus nepi kana tempat mobilna diparkirkeun, Jang Dirga gancang nyalingker ka sisi kenca nalika aya salah saurang patugas kurir pos karek datang. Matana ampir teu ngicep merhatikeun beungeut eta kurir pos. Nah asa sarupa jeung beungeut patugas anu aya dina rekaman CCTV imah aing. Moal salah. Sanajan plat nomor motorna beda, aing yakin pasti geus diganti deui sarta pasti jelema ieu ye. Hayang nyaho ku aing rek ditanya heula. Sanggeus ngagerantos kitu, Jang Dirga laju leumpang nuju ka kurir pos anu keur nyetandarkeun motorna. Tapi nalika tinggal 5 lengkah deui, aya ku kabeneran si kurir pos teh ngalieu. Pas ngalieu, maka sapada harita katempo jelas si kurir siga anu panik waktu nenjo Jang Dirga keur nyampeurkeun ka manehna teh. Dina pada eta Jang Dirga beuki tambah yakin komo nalika si kurir laju ngabretek lumpat mah. Kalayan tanpa mikir panjang deui, Jang Dirga langsung lompat pikeun ngudag. Aya meureun kana 5 menitna Jang Dirga ngudag kurir pos anu babalicetan di tengah karamean. Untungna nalika rek asup ka gang sempit suku si kurir ti tajong, maka sapada harita bro si kurir labuh nangkuban. Kayan eta langsung dimangpaatkeun ku Jang Dirga. Maina gentak nyerak punduk si kurir sarta leungeunna dipariweuskeun. Set. Sok gancang bejakeun sia. Sasabenerna anu geus nitah ngirim amplop coklat. Ampun Pak, ampun. Kuring ukur di titah hungkul Pak. Aduh ampun. Cek si kurir pos bangun anu soaknaker. Nya nu matak gancang bejakeun sajal mana daripada urusan ieu leuwih barabes ya. Kuring teh nyaho ngaranna Pak. Tapi dina gelang leungeunna aya tato gambar naga Pak. Tembal si kurir pos. Sebutkeun urang mana manehna? Urang Jakarta nyebut nama Pak. Pikeun Jang Dirga nalika ngadenge katerangan kitu, manehna langsung neundeun curiga ka si Gunawan kurut salakina Neng Yeni. Sabab numutkeun ciri-ciri nu disebut ku kurir pos akur pisan jeung tatona leungeun jeung tato nu aya dina leungeun si Gunawan. Saterusna Jang Dirga pok ngomong, nuhun Kang kana keteranganana. Dibayar sabaraha waktu nganterkeun amplop coklat ka imah kuring? 50.000 Pak. Tah kukuring ayeuna dibere 100.000. Tapi awas, lamun jelema eta aya nitah deui ulah rek coba-coba daek atawa bejaan kuring kana nomor telepon kuringnya. Tah ieu nomorna. Mangga Pak, mangga nuhun Pak. Satuluyna sanggeus kitu masih kurir pos dititah balik deui ka kantorna. Sedangkeun Jang Dirga mahena oge
buru-buru balik nuju ka imahna. Dina waktu anu sarua caturkeun di tempat sejen, tepatna di imahna Pak Herman. Harita Neng Ririn sabenerna teu tulus indit ka luar negeri. Sanajan indung bapana geus usaha sateka pola ngarayu sangkan anakna daekeun diajak ingkah pikeun niiskeun pikir sarta jauh ti salakina. Danget eta Neng Ririn tetep pengkuh karena pamadaganana. Sabab arina hate leutik nama hayang nuntaskeun heula masalah jeung salakina. Sabulan geus kaliwat ti saprak perang Badar dina rumah tanggana. Kiwari Neng Ririn ukur hulang jentul bari sakali-kali ngecelakeun cimatana. Hatena ngarasa sedih, hewa sarta ceceub ka lalaki ka awewe anu ngaran Yeni. Perasaanana campur aduk. Dina waktu sabulan eta sabenerna Jang Dirga geus ngusahakeun nepi ka sabaraha kalina ngahubungan dirina lewat telepon. Tapi nya kitu ku Neng Ririn sok ditolak wae. Manehna can daekeun ngomong jeung Jang Dirga. Sabot keur kitu saurang pembantu Pak Herman norojol nyamperkeun bari pok nyarita. Neng, punten, itu di payun aya tamu naroskeun Neng. Cek si ibi pembantu. Tamu? Lalaki? Atawa awewe Bi? Di mana cenah Bi? Istri Neng, nyebatkeun nama ti Bogor Neng. Ti Bogor? Saha atunya? Biraku si Cek Neng Ririn teu kebat bari tuluy ngoloyong ka hareup rek ngilikan. Danget harita nalika Neng Ririn geus anjog ka teras hareup. Ana nyel teh sapada harita manehna tuluy pak nyel ambek. Dume panyangkana teu nyalahan. Yen tamuna nu ti Bogor teh nu dianggap musuh satru kabuyutanana nyaeta Neng Yeni. Makana kalawan teu tatapasini deui Neng Ririn langsung nyentak ngahaok. rek gawe naon sia ka dieu Yeni? Nacan puas keneh kitu nganyeri hati aing. Cek Neng Ririn bari mureleng matana. Keheula Neng, ulah sok gampangan pisan ambek atuh. Nyaah tah rupa geulis bisi tereh kolot Neng. Dangukeun heula abdi rek aya tepikeuneun ka Neng. Kitu cek Neng Yeni semu baregeud beureum. Kumaha cek aing we atuh? Rek tereh kolot rek tenteuna mak ilu biung sia. Nya cek saha aing aya di dieu sarta aya perlu naon sia ka dieu ha? Kitu cek Neng Ririn ngomongna. Maklum kulantaran manehna keur gede timburu. Rin, abdi ka dieu rek ngajelaskeun sajujurna ngeunaan kajadian anu lumangsung sabulan ka tukang antara abdi jeung Kang Dirga. Supaya Ririn apal abdi jeung Kang Dirga taya hubunganna naon. Jeung deui ari perkara Dirga sok aya datang ka imah abdi. Eta ukur silaturahmi wungkul. Dumeh Kang Dirga layeut jeung tuang rama. Sakali deui kuring rek ngajelaskeun supaya jentre Rin. Ngeunaan tuang rama abdi wasana Pak Umar tilas karyawana Pak Hendra rama angkat salira. Nalika Neng Yeni cumarita nepi ka dinya, paroman Neng Ririn semu kaget. Tur aya saeutik parobahan. Sabab manehna nyaho sipatan Pak Umar. Kurut pagawena waktu manehna masih keneh aya di kantor Pak Hendra. Satulina Neng Yeni neruskeun deui omonganana. Rin, abdi ka dieu mawa rekaman sora Kang Dirga. Mangga dangukeun Rin. Cek Neng Yeni bari ngaluarkeun hiji alat rekaman anu eusina sora Jang Dirga laju disetelkeun. Dina rekaman eta Jang Dirga ngomong, "Rin, bojo akang anu geulis, pujaan hate.
anu dipika memet berang kalih peuting. Hampura akang teu bisa datang. Sabab kapan ditelepon ditolak wae. Sedangkan Ibu Ramaririn nyaram akang datang pikeun nepungan. Perluna akang ngirimkeun rekaman ieu. Akang rek ngajelaskeun kejadian sabenerna nu aya dina foto. Memang bener, poe harita akang miang ka imahna Yeni. Sajujurna, niat akang ukur silaturahmi wungkul. Sabab salila ieu akang ngarasa kahutangan budi ku Pak Umar sarta ku si Yeni na sorangan. Alatan bareto manehna nyalametkeun akang tina rencana reka perdayana Pak Hendra. Nepi ka manehna daek pipisahan jeung salakina. Kaduana ngeunaan foto. Sanggeus ku akang ditalungtik tetela. Akang aya nu nguntit ti mimiti kaluar ti kantor tug nepi ka imah Yeni. Buktina aya dina rekaman CCTV. Pikeun saterusna akang masih nalungtik jelema anu motona. Sabab nepi ka ayeuna masih keneh can kapanggih. Mudah-mudahan saterehna akang bisa ngabongkar dalangna. Rupina sakitu heula pesan ti akang. Insyaallah lamun geus aya deui kamajuanana ku akang dibejaan deui. Sanggeus ngadenge rekaman eta meunang sawatara waktu mah Neng Ririn ukur mencrong ka Neng Yeni. Amarahna rada leler najan can pareum pisan. Yeni, kami can 100% percaya kajaba lamun eta dalang geus kapanggih. Wayahna bejakeun ka Kang Dirga. Moal ka percaya lamun dalang can kapanggih. Cek Neng Ririn rada leuleuy. Nya ari kitu naman mah teu langkung eta mah. Heug ku abdi rek dibejakeun ka Kang Dirga. Walau Neng Yeni satuluyna sanggeus ngarasa cukup mah Neng Yeni laju amitan saja balik deui ka imahna nu aya di Cibinong Bogor. Poe harita salila Neng Yeni keur paguntrengan jeung Neng Ririn. Kajadianna teu luput tina perhatian saurang lalaki anu make helm kalawan diuk dina motor gede peuntaseun imahna Pak Herman. Pakaian eta lalaki sing sarua hideung sarta kahandapna di sapatu jenggel tina kulit sapi. Sorot matana seukeut semu hurung teu ngicep-ngicep mencrong ka Neng Yeni ti jero helm. Nepi ka Neng Yeni indit, akhirna mehna oge laju indit tina motorna nyemprung ke arah kotakeun. Kacaturkeun di tempat sejen di hiji pila nu aya di puncak Bogor. Wanci pabebeurang dina luhur balkon anu ngujur ka area kebon enteh. Saurang lalaki tengah tubuh keur ngopi bari udud surutu bangun anu nikmat nakar. Sakali-kali kadenge sora nyuruputna kopi nalika ku manehna keur diinum. Dina dangat eta saurang lalaki make pakaian sing sarua hideung sarta make masker datang nyampeurkeun. Wilujeng siang bos. Cek eta lalaki ka bosna anu keur diuk bari ngopi. Sok diuk. Cek si bos. Paromana teu nunjukkeun sikap ramah. Aya beja naon? Sambungna si bos. Si Yeni tas nempungan Neng Ririn bos. Sarta si Dirga mimiti nalungtik si Gunawan. Bangsa. Cek si bos ambek bari ngagebrag meja sarta nyantak. Aing teu hayang ngadenge beja eta. Beresan si Dirga usahakeun saolah-olah kacilakaan. Poma sing inget ulah nepi ka si Dirga ngahiji deui jeung si Ririn. Sabab mun kajadian kasus gudang si Dirga anu dituruk bakal kabongkar.
balukarna perusahaan aing pasti bakal hancur dulu. Siap bos, siap, pasti beres. Anu penting saimbang we jeung bayaranna bos. Dasar sial, duit deui sia mah. Gampang duit mah dibayar ku aing, gawe lainna. Teu bisa kitu bos, sabab resikona leuwih bahaya yeuh ari ngaleungikeun nyawa batur mah. Sakumaha butuhna maneh? 5 juta we heula bos. Temal si lalaki nu make masker. Sedangkan pikeun si bos meuwuh camotrot bari kapaksa ngaluarkeun heula duit keur mayar preman anu jadi anak buahna. Tah, nuhun bos, kuring pamit heula bos. Kitu akhirna sanggeus dibere duit mah si preman teh laju indit ninggalkeun bosna. Dina waktu nu sarua harita Neng Ririn tuluy ngadepuk di kamarna sanggeus ngadengi keterangan ti Neng Yeni tadi. 2 pasang matana beueus ku cimata. Komo nalika inget ka salakina. Sabab sanajan keur hewa oge, tapi ari hati leutik nama ngarasanya kajang dirga teh. Katurug-turug kapan dirina teh keur kakandungan. Tangtuna kayanana mubuh nambahan rasa kasedihna. Kang, nah bener keterangan ti Sieni teh atawa ngan saukur alasan wungkul. Tapi siga nama bener, sebab aing nyaho Kang Dirga lain tipe lalaki anu sok nganyeri awewe. Sah atuh anu motonanya. Duh, mangkaning aing geus ngamuk ka Kang Dirga nepi ka aing ngagaplokna. Kitu harita Neng Ririn ngagerentesna. Hatena mimiti sadar najan candaikeun balik deui. Dina sajeroning keur kitu guru tak Pak Herman jeung Bu Astri datang tas ti luar kota. Datang oge Bu Astri indungna langsung nyamperkeun ka kamar. Nyai geulis, ulah ngalamun wae atuh bisi gering. Aluk si ulin ka ditu hiburan. Bohonon we atuh supaya kabang berangkeun. Cek Bu Astri bari ngusapan sirah anakna. Kamana atuh mah? Asa hoream incah ka ditu ka dieu abdi mah. Teu raos ongko nyalirama mah. Nu matak ceuk mama sote. Geus we mending menta ditalak supaya hidup bebas. Kajabat teh eta bisi hidup hayang anu leuwih ti si Dirga. Gampang eta mah kumaha bisa diatur. Mamah loba kolega anu baroga anak lalaki. Da pasti daekeun mun dijodohkeun jeung hidup mah Nyai. Kitu tungtungna Bu Astri ngomongna jadi kana perjodohan. Bari jeung seolah-olah ngajujurung Neng Ririn supaya tatalakan jeung salakina. Atuh puguh we pikeun Neng Ririn nalika ngadengi kitu jadi paksentu. Sabab seutik oge teu kapikiran ari kudu menta ditalak mah. Najan bener ayeuna keur jauh ti salakina, tapi eta ukur sabatas sepeda keur pasaya bungkul. Hapunten mah, ari kedah menta ditalak mah teu kaemutan. Kumargi kahiji abdi keur kakandungan. Sareng deui perkawis kajantenan sasih kapengker mah. Salaresna Kang Dirga anu mitnah supaya rumah tangga abdi hancur. Nacek saha hidup bisa nyahoyan si Dirga anu mitnah? Tanya Bu Astri siga nu teu panuju Neng Ririn ngomong kitu. Saur Sieni, manehna tadi aya ka dieu ngajelaskeun kajadian nu salaresna. Asa teu mungkin cek mamah Marin. Ulah sok gampang percayaan. Buat teuing kitu sote supaya hidup balik serta usaha si Dirga anu diblokiran ku bapa maneh ngarah dibaruka deui. Nu kadua kalina Neng Ririn paksentug sarta kaget nalika indungna ngomong kitu. Seutik oge manehna teu nyaho yen pausahaan salakina loba diblokir kudu jadi bapana.
Memang kitu ari pengusaha kelas kakap mah manehna geus teu asing ngalakukeun cara-cara kotor pikeun ngajegal atawa nutup usaha nu dianggap ngabahayakeun kalangsungan bisnisna. Cara eta pikeun manehna gampang sabab disokong ku backingan sarta politik kotor tur duit anu teu kahitung jumlahna. Nalaras mah usaha Kang Dirga seueur anu ditutup ku papa. Tanya Neng Ririn jadi tagiwur campur sedih. Sedangkan pikeun Bu Astri jadi gugup sabab sabenerna manehna kacaletot dina nyarita. Oh nya henteu Rin teu eta mah ukur saumpama wungkul. Kitu ekol Bu Astri. Tapi pikeun Neng Ririn cukup pikeun dirina pikeun ngarasa yakin. Saterusna Bu Astri ngabalegodkeun omongan kanu sejen. Nya geus atuh ari kitu mah. Mama rek ngareureuh heula asa carape ongko ieu teh. Cek Bu Astri bari tuluy ngoloyor kaluar ti kamar ninggalkeun Neng Ririn sorangan. Dina waktu eta Neng Ririn gancang diuk dina sisi tempat sare. Pikiranana jadi kaweur sanggeus ngadengi omongan tinu jadi kolot nabi ieu. Dina hatena ngagerentes. Karunya teuing Kang Dirga. Berarti ayeuna manehna geus teu usaha ari kitu mah. Leuwih hade rek ditelepon we ku aing ayeuna mah. Aing rek menta diteang. Soalna lamun aing cicing wae di dieu, asa aya galagat teu hade. Dumeh indung aing ngomongna kitu. Aing sieun dipaksa dititah menta ditalak jeung ke aing bakal dititah kawin kanu sejen. Kitu akhirna Neng Ririn mutuskeun rek menta diteang ka Jang Dirga. Harita Neng Ririn tuluy nelepon salakina. Tapi hanjakal najan geus sabaraha kali dipanggil teleponna teu diangkat wae. Kanyataan eta ngajadikeun Neng Ririn beuki tagiwur. Da ka mana atunya Kang Dirga? Irikan wae kitu ka ditu. Aing asa jadi teu ngeunah rarasaan. Gerentesna Neng Ririn. Sabot keur kitu kana pantok kamarna aya anu keketrok barang jeung sora si bibi pembantu ngagerewan. Neng punten Neng. Saur papa sareng mama. Neng dipiwarang ka payun. Bade aya naon Bi? Aya tamu saurna Neng. Watoskeun we antosan sakedap kitu Bi. Temal Neng Ririn bari ngarapihkeun baju sarta buukna. Teu lila sanggeus rapih Neng Ririn laju kaluar ti kamarna. Rek nyamperkeun ka ruangan tamu. Sanggeus nepi ka ruangan tamu anak gebeg teh. Neng Ririn jadi ngagebeg. Jajantungna dumadakan ratug tutunggulan. Nalika nyaho yen tamuna teh saurang polisi. Dibarung ku rasa tagiwur Neng Ririn pok tumanya. Aya naon mah Pah salaresna aya naon? Eta Pak polisi ngabejaan. Salaki maneh di rumah sakit cenarin. Bejana kacilakaan dina mobil. Barang ngadengi kitu maka sapada harita Neng Ririn tuluy ngajerit. Kang Dirga, ya Allah, di mana cilakan apa? Enggal abdi anterkeun ka ditu Pak. Cek Neng Ririn bari rawah riwih ceuri. Tenang heula Neng, tenang heula. Ke papanita supir supaya diandeurkeun ka ditu, tenang heula. Cek Pak Herman nenangkeun. Ari kacilakaan anak tabrakan ada kumaha Pak polisi? Tanya Pak Herman. Ari numutkeun pamariosan awal mah lolos rem Pak. Temal polisi. Sedangkan Neng Ririn muwuh beuki tarik ceurigna. Saterusna Pak Herman nitah supirna sangkan nganterkeun Neng Ririn ka rumah sakit. Tapi anehna Bu Astri secara teu langsung siga nyegah. Manehna malah nganjurkeun supaya Neng Ririn cicing di imah.
kusabab cenah bisi kekandunganna kaganggu. Kitu alesanana. Kilang kitu Neng Ririn keukeuh maksa anu antukna manehna kalah milu dina mobil polisi anu ngabejaanana pikeun dianterkeun ka rumah sakit. Najan hatena keheul kanu jadi indungna, tapi saheulaanan mah Neng Ririn teu ngamasalahkeun. Anu penting mah manehna bisa nepungan heula salakina nu keur aya di rumah sakit. Tapi nalika mobil polisi anu ditumpahkanna keur nyemprung, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see Wahdiah Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.